Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng encing sadayana. Urang panjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu antos masihan kasempatan sareng kasehatan. Ayeuna urang sadayana aya di tengah-tengah penyakit anu teu tiasa dibayangkeun. Bahkan pandemi corona ieu parantos nyababkeun kesedihan sareng kasusahan pikeun seueur jalma. Kusabab kitu, hayu urang teraskeun gotong royong, babarengan sareng ngahiji. Sabab ngan kubarseman ieu urang bakal tiasa ngungkulanana. Kami hanti nyalira, kami babarengan sareng negara-negara sanes anu oge ngalaman hal anu sami. Pikeun ngatasi pandemi ieu babarengan. Sareng tetep sabar, optimis, disiplin, jaga jarak dina hubungan atanapi berinteraksi sareng jalma sanes. Hindari balarea, ngumbah panangan kudu rajin, nganggo masker lamun kaluar ti bumi. Nalika urang ngalaksanakeun disiplin anu kuat eta, insyaallah urang bakal balik kana kaayaan normal sareng tiasa pendak baraya tetangga tentuna dina kaayaan normal. Tapi kanggo ayeuna hayu urang cicing wae di imah. Hadirin sadayana, cakap sakitu pidato tentang kadisiplinan ieu. Hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.